Ah, kemana sih Ajeng? Tok, wah aya tadi mah. Lain. Ieu mah abi rek nanya. Nanya bener ka Obi. Naon? Abi geranya boga salaki meni. Meni sararudat aing mah nih hese pisan ngadengikeun pamajikan teh. Di bejaan teh mereka dawang we sorangan kahayang kumaha kahayang lalaki teh kumaha nih asa. Hese nebak lalaki teh. Pan lalaki mata kabi nanya ka bener teh lalaki teh. Egona gede gitu meni asa teu ngadengikeun we omongan pamajikan teh. Tuh ieu mah nurut wae cek Ajeng kieu milu gitu malah mah. Lain sieun nya abi mah ku Ajeng teh lebih ke ngejauhkeun pi omongan mending cek maena kieu tara ngalawan sapucap ge bintara nya eta mah si Ana ya mun keur ieu salaki teteh keur loba masalah meureun di pagaweanana. Berarti beda meureunnya teu kabeh lalaki kitu berarti. Teu abi mah nurut ka teh Ajeng mah kita naon daek mah piring mah naon tara ngabantah. Anjir. Berarti milik teh Ajeng teh meunang teh berarti nya. Teh ieu pang nyepengkeun heula ki pakain nu mawa nya. Si teh ieu si Mang Udin mau ieu teh nya. Kuana di dieu. Nya. Berarti teu kabeh lalaki nya. Ya. Hah? Aya teh Eri nanyakeun. Ari baju geus jahitan can di bumi tinggal di mendung. Alah engke deui da can balik ka imah atuh. Nya kunaon kamu sok kudu pok tarolong. Ieu teh mendung loh tere hujan. Anggar kamu mah dititah teh tara nurut wae. Moal henteu edek. Tadi kamu sok kekeh kudu ayeuna teh ayeuna we pok. Anggar hararese ku teh buru itu cucian piring heula atuh di dieu teh abi tinggal ngaberes-beres ngelapan ieu entos tadi. Pok tarolong yang ayeuna wae ieu. Kamu teh kamu teh kudu Mending eta kepala masuk ka mana. Iya kudu kerja sama abi teh geus ulap-ulap ari kamu hararese naon di dieu teh cicing ditakote atuh. Tong sosorongot ke salah kita biasakeun kamu teh sosorongot. Pamajikan ge mau sosorongot. Ari ya tuh naon we? Nyuci piring ayeuna di ditu sok jeung jahitan baju. Oh, mun atuh mun. Sok. Takut ingetan. Geuning sarwana, geuning lalaki teh. Iya aya teh jeung. Abi rek cuci piring heula nya. Heeh. Kunaon? Hah? Kunaon? Biasa, karareuheul. Para rusing haresa dititah. Boga salaki teh. Ai. Panggih modal. Ku teh Eri era euy aduh. Ai. Gusti. Bener we sana. Citraan eta mah. Tah kitu atuh gegeroh bantuan pamajikan teh. Nya teh, kieu we da abi mah nurut teh. Ai tadi peporongos ka pamajikan. Ai ampun Gusti. Teu sesuai fakta omongan teh. Jiga nu heueuh lalaki teh. Eueuh picontoeun pisan sarua we kabeh lalaki teh kitu patut geuningan. Harupeun jiga nu heueuh ka batur. Tukang mah jiga rek ngahakan pamajikan. Rudat aing. Kali kadirinya teh urang keur digawe keur ngalapan motor. Naon atuh sok-sok we keur ngalapan motor mah. Gana Ini kat membersi awas ieu teh. Halangan wae. sok-sok we atuh pirang ngalapan age di dinya ada urang mah. Atuh atuh aya kursi belah ditu dinya teh. Yuk si katulahnya isu keneh ieu teh meni hayo we. Lain. Kalik. Cicing lah sia mah ngajedaw heula we atuh cicing lah ieu mah penting ya. Lain ieu teh loba nu liburan tapi loba nu calilaka. Ngan ieu nu kieu teh biasana sok menang jasa harganya. Henteu darat wae teh ayeuna mah pesawat oge menang teteh jasa harga teh. Heeh. Teh. Karena jajam harja mah jurangan kawan. Penyanyinya anu nyanyi sabun mani geuning kieu nyanyina teh Ani. Oh, Ani kieu apa? Naon sakali deui? Anu nyanyi naon? Ieu jajam harja mah anu sok nyanyi Ani gitu. Ieu cinta sabun mani. Nyanyi Ani mah da lain jajami harganya. Halik atuh keur digawe. Roma irama eta mah da. Ye, sia teh sia mah nyamber we jeung nyamber kebiasaan. Nu nyanyi jasa harga kita jadi salah. Jajami harja mah nyanyina oge cinta sabun mandi anu kira-kira tah. Dengekeun. Jual baju celana itu semua demi nyai. Naonan eta ke batur. Audisi nyanyi kitu teh mun kitu suara teh aralus. Sia masalah nyanyi Ani mah sia teh Ani mah lain jajami harja sia. Jajami harja mah eta mah nyanyina ge cinta sabun mandi tah mantan aing sok nyanyi cinta sabun mandi. Nya jajami harja cinta dalam hati cinta sabun mani saneng anu Ani badinya lieur aing mah. Gila, jadi salah geura. Lain sia teh cinta sabun mandi jasa harja mah pleguk. Teuing lieur ieu teh ngadon patarik-tarik juga nu aralus wae sora teh. Itu geura dodongan aing sarua lieur ieu maka bejeng si udag. Ampun. Panglapankeun meja rek nyimpen snack bakal aya mertua abi. Kumaha? Panglapankeun meja bakal aya mertua abi rek nyimpen snack makanannya. Oh ya siap Kak. Kita latihan ngenekan, elep, merenya. Kayak ngebaan gede ya.
Garut, tasik. Sia naonan. Saneng. Naonan aya maneh. Karena yang dulu ngadek meuli elep urang kita diajar nganekan. Garut, tasik. Garut, tasik. Sia diajar jadi orang hutan. Garut, tasik. Lain. Ieu. Koin cabut buluna. Sia jadi orang hutan. Cicing saneng aing teh diajar nganekan. Tah guru tak ieu tah bulu panjang teh aing cabut ya. Ieu. Garut, Iku aing cabut. tasik. Hah. Cicing sareng cilaka mana teh? Main kasep. Udah. Kasep abi tehnya. Ah, Kumaha teh? punten pangyanakeun talang kasih mama jang stok. Kumaha? Pangyanakeun talang kasih mama kangge stok. Kade salahnya? Kumaha? Kade salah. Oke teh. Bener moalnya cik pakamawa naon. Mudah-mudahan bener teu salah dedengean. Ya kan talang mah aya 2 mata. Teh ya. Untung we geus biah na bager teh bari ka diange teh keur ngisikan cenah tuh ngisikan keusik. Jolang biah kan. Talang. Mohon ieu. Talang. Punten pangyanakeun talang. Anu kotak isi mama. Nya ieu jolang teh. Talang isi mama lain jolang bisu ah. Nya ieu ieu teh jolang bisu ah. Tah. Kieu. Talang. Iya. Mohon. Talang. Isi mama enak 2 anu meser 3. Lain jolang itu kan ya. Tapi soakeun nih sok anger salila. Itu kan teh. Salah. Jolang teh heugcing jelas. Udah dengan teh. Jelas tuh tadi jelas betul teh. Abi meser suluh di Mang Rojak mengenakeun. Kumaha? Abi meser suluh pangenakeun di Mang Rojak. Oh nya. Lain di pararanas ieu ngeunah wasda rujak euy. Gimana teh? Ah, ini jalangar ieu teh. Adina rek meuli rujak tapi eueuh. Teh Udah ieu. kemana? Malam Rujak teh. panjang umur. Lain mana sinarian eling. Cicing nundunungan dirinya main tangkap wae. Urang hayang Teh, rujak rujak nikah teh. beneran ieu sinarian sia pinter. Abi teh tadi nyana keula rujak. Engke bayar ku tetehnya atau si mangna bade ka dieu cenah. Abi teh nitah. Bawa suluh ka Mang Ojak lain rujak Nyantosnya. teh. Salah isya. Cicing heula. Suluh ka Mang Rojak lain rujak. Nya pan abi ge dangadang teteh teh tunuh hoyong rujak cenah. Cigana cenghar upami rujak mah mohon ieu rujak. Ngan teu acan dibayar ku abi teh. Berarti teh ieu nyana rezeki urang, kartos. rezeki nomplok urang hayang rujak. Maneh kurang dibenarkan ayeuna mah kurang. Cicing ieu nundunungan dirinya main cabak wae. Oh, tapi ieu maneh salah. Ieu lain beli rujak suluh. Suluh ka Mang Ojak. Dinya mah sare tunuh mah atuh tong sok pipilueun. Ah, mah ya tuh geus aman ieu rujak. Nyantos abinya bade ka itu heula. Iya. Salah cenah suluh na mana? Suluh itu anu order sakong suluh. Bobo we atuh teteh tunuh mah meni maksakeun teuing. Suluh, udah suluh. Nya sare dinya teh. Oh iya, cok meh bener. Ada ya? Suluh ka Mang Ojak bawa sakong. Oh suluh. Ya suluh. Ari ieu rujak. Kumaneh bayar? Apa ya? Kudu nyasar neng eta nyampengan urang teu apal. Itu kira nah jadi urang nu